kumacara nya hayang menangkan sineng anu urang pogok lah kira kurang kudu kadukun mah kitu pelet ku urang kitu sineng anu teh aya urang bogoh aya bibina ngahalangan wae kamari ibadi carekan urang ulin teh panggil si aneh-aneh dicarekan ulah deket diuk deh ayo dibebenyeng leungeun geus lah hiji-hijina aya nama cara teh kadukun meureun aya nama kitu ngaliat ceneng anu teh lah rese aing hayang menang ceneng anu teh geus lah kadukun we lah entere paten mun kadukun mah kitu di pelet mah lah anu aduh punya alah ngapelan sineng hanit lah si cinta apel lah mana cahila alah sineng hanit apel ini gelis cinta kamarana tuh ya teh beda poe malam minggu teh janjian malam minggu teh ada ke araya tuh ya teh. Hai babe, lama banget cinta kamu udah dari mana dulu tadi? maaf babe lama ya. Tadi aku habis gigiro kan di dapur. Ya yuk atuh kita masak aja yuk. Sini dulu. Si mama teh udah lama jadi. Alhamdulillah ada mah. Kumaha si mama calon mertua. Sehat. Mau atuh saya pamit gitu nanya. Abi teh kangen ke cinta itu 2 hari teh pernah cinta jadi abi teh maksa-maksakeun ka dieu teh bean di jalan ge teh tajong maksakeun ka dia anu pernah ning cinta Isi ya ih meniku sampai ngebebelaanan ka dieu sampai sih ya bikin kangen ka entah kumaha tuh rencana bulan depan tunangan teh jadi atuh kan waktu itu terus direncanain udah dari lama nya tuh cinta eta siap mah gaduh suatu hadiah buat kamu ini cinta ini pesanan berlian ini dari Paris kombinasi dari London ini apa beb kayak yes itu berlian iya sayang ini pesennya jauh-jauh ini kela lain mah bacan tapi meskipun bacan abi tetap suka kok oh my god kalau kamu suka iya suka banget kok beb cinta ayah kita ngalamun wae atuh naon udah cicing we karena daun curiga mana konon teh semangat dikeuna teh kumaha ieu teh biasa we atuh semangat kumaha ngapa aja ngalamun naon kenaon atuh aya we mau kadu bejaan kadu bejaan sore euy nandihan dia jauh kan nih kemana ini nagian euy naon mereka ngelawan itu tanu di kamari hiji awewe geulis oh ku awewe beres deui geusnya kamari kurang bere duit penjalan-jalan teh jalan-jalan itu waras teh bibina aya bibina nempel wae
Kejajanan jeung bibina atuh meh daekun. Lu amek ka urang ulah deket teuing cenah kamari teh. Lah teh aing teh meuli jajanan teh. Nya teh kitu teh waras balik deui we. Bibina mah amek samana tuh. Ya, sok. Ngan. Nyilu lah. Nama ah. Nama cuman ngala. Tuh. Raya gitu. Dedet. Assalamualaikum. Ikulah aing mah. Assalamualaikum. Libur mang. Tuh. Mana kunaon atuh? Cewek ngalamun. Walai ngalamun ge. Boga masalah, boga utang nih. Dan awewe. Awewe. Pak curhat ka urang, ngomong naon sok. Cigan we atuh urang bisa ngabantu. Geus we lah, tuh cicing lah di dieu lah, urang capek lah. Mau ngobrol. Terus sok tuh urang diuk. Marana di rumah nya euy. Ini marana. Kunaon atuh maneh teh? Sok ngomong ka urang, bebeja. Sugan we atuh urang bisa ngabantu. Urang teh ngomongkeun awen kamari teh bingung ngomongkeun alah kumaha nih ngomongin ka ente teh Kasaha wae atuh. Pan aing jeung maneh pengen seberapa puluh tahun terus teh pabalanan. Tinggal ngomong atuh bebas jeung urang mah sok we. urang teh awen kamari basa jeung maneh damsik ning papanggih di jalan greget euy hayang ka seta geulis Awen mana anu kemari? Suka nu basa nu ditonggo. Mana resep? Oh no. Aduh, bahaya tuh si eta resepkeun. Aing tidak resep teh kumaha nya? Mana serius resep si eta? Urang Meumeut. Resep geulis bogoh kumaha carana hayang ngadeuketan maksudna Hayang dibantuan. Urang boga babaturan di ditu. Boga duit teh tapi sater kudu ngamplop atuh. Ya anjing, hayang ka awewe 13 duit nya kumaha tuh? gimana nginjem tuh orang Aing keneh atuh. Rugi atuh banar ieu. wae da babaturan Baturan ge masalah duit mah no way. Ya, lah bae jeung urang kumaha teh mah. senang orang Ya. Oh ya resep sih anu daing resep. Aing mah dibikeun. Awas we. Ah, yuk mana tuh yo? mana Yuk. yuk Ayo kau nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga kalebet. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bah. Damang. Alhamdulillah. Kieu, Bah, abi ka dieu teh. Ieu teh resep ka awewe. Oh, masalah cinta gampang. Ulahkan masalah cinta ka dieu mah. Binahkeun bisul tina bujur kana tarang oge bisa. Bahaya, Bah. Tah, menyak. Iya fotona yeuh. Tah, ieu Bah yeuh. Waduh. Abot. Nyak. Tiasa, Bah. Insyaallah, insyaallah. Nyak kitu we ieu mah. Panggieun kitu. Bogoh karunya ulang-ulang wae teh tadi. Duh. Siap. Ih, nu agung resep cenah. Saya nya, Bah. Masalah cinta mah gampang. Sahaya nu yeuna. Yuk. Ieu Den Boy. Oh, dan boy, ayeuna ieu bawa ka imah, ceklan kuno kenca, kulengan kenca, leungeun katuhu kikieuan, kubilingan imah 7 kali
bari sebut ngaran eta awewe. Terus geus 7 kali ieu inum isuk sakali, berang sakali, erek sare sakali, insyaallah. Beneran tuh ya. Ujar abi mah. Ujar abah itu. Hasilna mah engke tingali. Unik wadah namanya euy, deuleun. Ieu jimat Kada si teh sing bener nyekelana tuh. 3 lunggung. Ya sejauh-jauh 3 lunggung. Dia oke. Iya masa sih gak loba di imah ge boklam. Mana yang sebenarnya tanya? Heeh. Balik ke telah orang nanyakeun ya kan. Heeh, Yang siap. penting. Heeh, sok. Kadenya. Saya tuh tengah amplop ya. Kumana we galangan heula? Nah, hanya ya teh asa-asa mikiran we si boy. Kadah gitu kamari tas dicarekannya. Asa boga dosanya ka si boy, tapi ayeuna make jadi inget wae kapikiran. Ih, aya si boy. Boy, Ih. Bi aya si Cinta. cinta we. Gua si cinta mah ka dia we bang ngobrol. Bener kitu neta. Ka imah kitu kamari dicarekan. Baik teh ka imah di aku mah ka imah we. Aya naon eta ka imah sigan mere urakeun kitu. Assalamualaikum. Kunaon jelema horas harewa si bibi ka urang entah diuk ngarene bawa sugan bogokeun ka urang kitu. Calikna caket. Ingat. Naon tah deket ka dinya si bibi hayang tadi deket di dinya. Ih. Bi si Cinta ka mana? Hayu we naroskeun si cinta atuh ih teu bosen-bosen pan aya ibi buru ka dieu ye di dieu we jeung ibi wang duaan. Ih, jadi barareda. Si bibi jadi kitu. Ih. Assalamualaikum. Ih, ini kakak kaburnya si boy teh. Ah, keun bae isukan di meureun bakal panggih deui ah, keun bae.